tidak aku duanya daripada jadi bos loba jajan sabarena gunakan di awe di mana-mana sesina hatinya aji agong terlalu mengarong hatinya nyeri bentuk daripada loba jajan penyakitan laku saya di rampalan aji agong mengarong hatinya nyeri bentuk daripada loba jajan penyakitan laku saya di rampalan Sama
Sami-sami. Kakak Ucil ayeuna punten sakedap ngobrol. Kasibukan ayeuna naon Kakak Ucil? Kasibukan Ayeuna teh PPKM sih. PPKM-nya sambil. Sararea. Tapi kan PPKM kan kasibukan. PPKM kesibukan bro, PPKM-nya. PPKM itu singkatannya. Singkatan. Naon Cocok sih? naon singkatanna? Pan Abinaros. Nya ayeuna aya Abinaros. Itu. Kasibukan banyak. Sok lanjut di PPKM. Pamajikan PHP-keun kami toha. Ai pausa tadi kade kana motor. Abdi ka dieu kana motor. Mogok datang li hungkul. Mohon. Iya mah masker kahanapkeun. PT oli gitu. Kakak Ucil ayeuna kesibukan sok sanes PPKM ge naon? Itu jahil atuh ami. Kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh jahil wae. Kasibukan pausa ayeuna teh paling oge nya gitulah ada konten. Ayeuna ka daerah mana we? Da katingal tara di bumi anu mah. Ngacapruk, naon sebetulnya? Ngador. Ka daerah mana we Kakak? Tasik, Banjar, Pangandaran, Cianjur, gitu. Dupi kontenna naon Kakak? Kontenna nu aya nu Lucu di Iya banyak banget kontennya sosial. sosial. sosial khusus orang telantar, mau itu ODGJ, matakan nama KD ya. Nah himbau, pokoknya ulah kokotoran di pinggir jalan. Lamun kokotoran di pinggir jalan, guys yakin pasti dievakuasi di dia. Dijantankeun konten. Disikat ya bukan malah. Kumaha ya program eta teh diantaranya kumaha kitu ieu teh dina pelaksanaanna upami konten sosial kitu. Pelaksanaan paling paminta aya agenda hunting kamana misalkan taruhlah Cianjur. Cus mapai jalan gitu dah, mapai solokan mah hese. Bapak jalan hunting di belah mana aya mau itu ODGJ, mau itu orang telantar perlu bantuan kita bantu. Oh, luar biasa subhanallah. Itu yang patut ditiru ya oleh para YouTuber yang lain ya. Jadi itu teh program yang bagus lah. Demi Allah, anjir. Tajak bosan. Jadi di channel Kakak Ucil apa? Kakak Nugraha. Nah itu ya, jadi jangan salah itu Kakak Nugraha. Jadi sekarang membuat konten ya untuk kegiatan sosial ya, tadi yang ada di Jalan Orang Terlantar itu karena sesuai dengan nama Nugraha, artinya memberikan anugerah kepada orang lain. Amin ya Allah, amin. Jangan lupa ya, jangan lupa tuh para penonton se-Jawa Barat di subscribe, di like, di naon deh. Kita orang kata lonceng nama itu, itu pokoknya channel YouTube Kakak Nugraha. Nya, kade. Mampir. Ayo mampir kan di Jaga wae tuh, wah jahil atuh. Cicing ge mah. Aing mah. Upami. Mun lain di lemurna da ieu wani. Upami mampir eta kan disuguhan di eta kumaha. Disuguhan biasa aya Ciherang, aya Cikopi aya pokona mah. Mampir ka channel YouTube-na Kakak Nugraha atau napi mampir oge ka channel YouTube-na Kakak Nugraha Story. Kakak Nugraha Story isina nya musik tradisi gitulah. Kamu mulai budaya Sunda. Hatur nuhun Kakak Ucil, semoga channelnya semakin berkembang dan semoga itu karena bermanfaat buat masyarakat ya. Amin. Kayaknya teh nuhun hungkul, mah nyungkul tuh. Nuhun saja. Luar biasa Pak Ustad. Terbalik nanya ayeuna. Cara itu teh namina teh naon? Rahmat Anung TV. Rahmat Anum TV atau monetes. Tacan menetas. Tacan subscribe eta Masih nyileung-leung nyileung di sabaraha? di 864 864 sakadek deui. Kontennya berarti giveaway ya? Sementawis kontennya belum terfokus kepada satu jenis konten yang khusus gitu. Masih istilah nama sama bro. Sama bro. Nah, pokoknya mah mampir oge. Tidak amin ya orangnya. Nah, pokoknya mah kayak linknya lah, aku abi disimpan. Mudah-mudahan. Atau non link lah kayak disimpan itu abdi. Mudah-mudahannya kayak aya nu mampir di nu abdi oge. Atur nuhun jazakallahu khairan kasiro. Silaturahimna nu kahiji pengen ka Abah Oden nutos janten wasila abdi tepangna sareng lanceut Kakak Ucil anu ayeuna di channelna Kakak Nugraha. Hatur nuhun pisan Abah, hatur nuhun Abah tos janten wasila ku silaturahim ieu mudah-mudahan kapayuna Abah
kakak Ucil abdi sadayana anu sasarengan kolaborasi dina konten YouTube, mudah-mudahan aya dina kamudahan urusanana dijembarkeun rezekina sekali ini hatur nuhun ya kakak Ucil. Amin. Amin amin. Nah, keluargi bantu subscribe channel YouTube-na Rahmat Anung TV. Sekedap di 1000 pokona mah. Seberarti berarti 42 ding ya. 42 jalmi deui teh pira. Mending ngagaleuh Indomie cek abdi mah. Bagikeun ka tiap warga cik ieu. Indomie hiji, subscribe hiji. Indomie selera. Nah, batas akhir yang kali ini di anak Rahmat Anung TV. Berapa jam deh? Jam deh. Nyanyi deh. Wah, nyanyi deh sa. Oke, lajeng mah helok bes. Hatur nuhun sakitu pemirsa nya. Iya. Ya kalau sampai kecilan.